atuh. Teh poe mah gada garek kurang wae. Heueuh, salakina tara daek usaha. Nya atuh dititah usaha teh da jeger setor. Heueuh tuh isukannya. Bayarna ke uwina disamper deui nya. Mohon. Ayo mangga sadayana nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa yang direnteng wae? Heueuh, salaki aing tara usaha-usaha. Ya kita neangan tutut atau usaha. Heulah isukan mah arek tina ngalah tutut ka sawah. Ayo balik. Ayo. Telepon. Hari dulu pon. Anak aing ini. Assalamualaikum. Yo, Neng. Oh, oke gua bayar transfer. Yang beli buku. Beres. Gua apa di transfer ke? Nya. Yo. Salam. Bukan dagang. Iya. Apa? Non bos. Lagi duit tas Agil. Oke. Ayo nak. Siap bos. Hesek banget. Nagih kasih Agil oge. Nyawa apa yang butuh duit? Suwe. Oh, aing mas, store teh kurang 10.000. Iya tetangkalan meuli nyonoy kieu, salapi ante mene eueuh gadagna. Oh, si Neng. Sia. Aing mau kurang 10.000. Kurang 10.000. Heeh. Sia mah udah sia mah kena ebok teh beuki pisan. Lu kayak 20.000. Gitu euy. Ulangan tah. Meni koret pisan ka pamajikan teh. Ulah seuk lah, badog abi ku sia lah. Molor deui nya. Ya, kalau mau deui itu deui itu tetangkalan geura papasan tuh. Oh, tuh. Ya, ada ka mana sih tuh tetangkalan jeuleuh. Aing nyokot bedog heula. Emang kowe digrogot teh ku sungut? Dasar pebluk. Tuh. Bedog lagi. Oh, dol deui. Neng, sini puasaan teu? Aya tuh di papalang. Papalang. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga ya. Air jeruk. Lain nu neangan ye. Si Neng sia keborokan wae lah. Tuh, neangan. Saha? Tang. Oh, si Ebo. Heeh. Dol, Bo. Aing kita nagih ku bos Edoy. Bisa doy. Nah, lagi sia. Sekut dibangun aja. Kayak bejakan ya. Kasih Edoy. Kayak semoga duit. Aing kayak mana? Ya, bejakan ya. Oi, lah. Hati nih siapa gak hutang? Heeh, daurut itu langganan dapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus sia we. Ya, asuh siapa? Genit emang Si tadi. amat temenang aing gepok. Ayo teh, sorry. Tadi kurang 10.000 nya teh. Nya. Tasnya teh tungkon. Nya. Mohon. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing mah emok teh meni kurang wae, kumasnya. Lah si Neng sia garendang wae. Iya, emok aing kurang wae sia tada ada usaha. Euy, kada salah, malah tutupnya. Si sia teh naik. Biasa aing ieu, kurang wae. Sama direnteng wae, stote lalaki sia kita neangan tutut ke. Oi, nya isukan mah tina neangan tutut heuh. Oh, Assalamualaikum. Bos, salam. Mari minta. kemana bos? Kenal sih? Lagi nggak sebedok sih yun agina. Mulai perlawanan si Agil kain ya. Oh. Bagus aja, nikah. Iya. Dunia ngan preman teh merah kadek ya mah ya. Abu ya. Abu ayo, abu. Lah. Mana pamajikan emok can beres-beres deui. Nganggur wae eueuh nu nitah nagih-nagih acan lah boro-boro nu nitah gelut. Abu. Woi, Bos. Set kebeneran nih ya, Bos ya. Bro, nganggur. Nganggur, Bos. Daripada siang nganggur, mendingan milu jeung aing nagih kasih Agil. Oh, siap. Tadi aing nitah si Ebo teu bener. Yang lainnya bedog cenah si Agil lah. Bedog, set bedog mah tenang, Bos. Ya, geus kedot, Bos, di bangku bedog teuing. Bos, aing percaya. Kesian. Ayo, milu jeung aing. Ayeuna. Ayo na. Siap, jadi. Ayo. Oh iya, di mana? Do itu. Assalamualaikum. Salam. Mana salah lagi ya? Bae di jero. Ini keluar. Bobok pelur si Agil ayeuna teu mayar. Orderan ku aing sekalian lah. Agis mau preman ayeuna yeuh.
masalah ya marek lagi hutang ke aing. Sabar deh. Bro. Mah ada. Gil, keluar sia. Bapak belur sia nama teu bayar ka aing. Aing mah preman yo. Gini, Masih mau preman? Aing mah preman. Aing sih aja. Udah kita kudu jelema, gini jelema eta. Mau kunaon? Terus ya. Oh iya preman ah? Wah, iya preman aing. Ada sia. Sia main hutang ka aing 4 juta. Pusok can boga duit, Bos. Hampura can boga duit. Kieu mah mendingan ge. Doi, aing boga hutang 3 juta ka sia. Hah? Tah budak kieu boga hutang aing 4 juta. Tah ke kieu main ka sia nya. Tah sia ira main 1 juta deui. Can boga duit, Bos. Can boga duit. Berarti hutang aing geus beres ka sia nya. Sia boga hutang ka Gil. Boga utang 4 juta. Goblok pira gaji teh aing aing keneh wae. Ah, gue jawara loba hutangna. Nya kumaha tuh, Bos? Sia rek name. Ngaku mah preman tas ditagih hutang mah kasihanan. Jawara si Jawara. Anggar apa diubah ku pangabutuh meripuh. Rungkad sayang. Are ka mana? Arek kala tutut aing sugana jeung laku jeung keur jualan. Ece sia boga hutang emok. Tak kitu yang boga duit mah usaha. Goblok teh aing papegan ku ade aing sorangan. Aduh. Gil, naon? Pi, jangan rada dia. Nongkrong we di Is. Aing kedengan tutut sugana laku dijual. Sugana ketutupan eta emok. Pemajikan aing emok kan loba banget. Tutut. Dengan keong. Keong. Tuh, kalau dia tuh. Oh, geuning. Emang keong laku? Laku, gedean eta mah deui. Oh, berat teh nya. Berat. Eta batu dua atuh nya. Hah. Bener ya. Daripada tutut leutik dengan keong. Sebenarnya ketutupan eta emok. Lebok tah sia. Mulai bodoh lah. Mantap ah. Mana nya? Wah. Ya, lumayan ya. Gede deh ah, tutut mah ah leutik. Berat mah yeuh. Mantap ya. Action. Sun. Teh, duit lagi ya 20.000, 10.000. Ah, teh Noy mah gadag kurang wae. Itu lelaki antara usaha. Ya atuh titah usaha teh. Out. Action. Sun. Teh, duit lagi ya 20.000, wayahna kurang 10.000. Teh Noy mah gadag karek kurang wae. Lelaki antara usaha. Ya atuh titah usaha. Sabar, 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 sabar. Oi, lah. Ah, gini siapa gak hutang? Heeh, daurut itu ada dapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa we? Ya, asuh siapa? Genit emang nasi. Siapa temen nang aing gepok. Sorry. Tadi kurang 10.000 nya teh. Nya. Action. Tahu sih, Neng? Ya, aing kena SG ah. Kurang wae. Udah. Emok. Udah duit, Emok, Pak. mulu. Aing mah. Terus siapa kana emok teh? Gua kieu bisa tah. Aing mau udah. Pulang teh tah, pulangan tah. Ke pemajikan tiba-tiba si oret. Aing molor deh ah, siapa ah. Gang wae. Ulah molor deui tuh dia tuh. Natakalan kira paprasan tuh. Lah. Ayo, wae tah. Nah, kemana sih? Aing nyokot bodog heula, emang kepake grogotan. Aduh, bodog teh. Odol deh. Neng, sudah pasang teu? Tuh aja di Papalang. Papalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi aya. Aya di jero. Gil. Kita tuh.